Tibi. Punten jadi Angay naon? ieu bade nyanggakeun beas, beas bantosan. Pan abi mah kamari engkos kengeng bantuan. Nya kamari mah pan aki 800. Nya. Tah ieu nama beas sakarung aya penambahan. Oh nya atuh sok atuh kalebetkeun. Mohon abdi bade ngiring masang ieu lah di mana nya? Naon ieu? Ieu di dieu wae di dieu kitu. Naon ulah dipasangkeun di dieu ieu teh imah aing salus-alus mah teh dipasang anu kieu. Nya pan tugasna kedah dipasangan anu kieu nu kengeng bantuan mah. Ulah teu meunang. Ieu mah teu meunang. Ieu aya jang rokok ulah dipasangkeun kieu nya. Ulah di saung dipasangkeun atawa di imah maneh. Nah, ke di saung pan kedah atuh da moal nanaon ditempel kitu tah, kieu tah dikeukeun jadi ieu teh ece teh kasebut kitu kieu teh dipoto lamun aya survei teh. Era atuh uing nya kok ka dieu teh sok aya ibu arisan. Uing teh sok arisan di dieu mah uing di ieu diledek ku batur. Ibu arisan kumanya atuh kan wae atuh da nu kieu wae tah mah ngahalangan tah kieu jadi Ulah teu meunang. Ieu mah tuh di saung pasangkeun tawa di imah maneh kitu. di saung di mana pan anu menang bantuanana ge. Heuh, ulah dipasangkeun di imah ieu mah alus mah nya dipasangan urang miskin kitu. Nyalakeun teh ngadan. Ece alim bantuanana bae canak deui we. Nah, ieu mah da geus rezeki uing atuh mah nya dibawa deui ku maneh ha. Nya pan kedah dipasangan nu kieu anu Ulah jika di saung mah pasangkeun tuh kitu. pan dijieun ge penerima bantuan untuk keluarga miskin. Mikir atuh ieu teh imah naon, lain imah panggung, lamun imah panggung tah pantas dipasang anu kieu. Ya terus kumaha eta beasna? Ulah, kan ieu mah geus dibikeun ku maneh ge mah nya dibawa deui. Pan abdi kudu